Yaman anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung la zahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatan urang Iran mah Faris lamun dina muslimah Persia. Iran dijelaskeun tah eta teh dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Andai kata agama aya di luhur gunung, niscaya la zahaba rajulun wakila la zahaba wa qala Kangjeng Nabi abnaul Faris, anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama kuat-kuatna. Kedariung Kangjeng Nabi andai kata agama min wara'in nahri aya tukangan bangawan anu gede. Bahkan ayah dina luhuran gunung cicing we Kangjeng Nabi cicing cak sahabat kunaon cicing ya Rasulullah ayah jelmana di dieu saha dicekal ku Kangjeng Nabi haza Salman al-Farisi. Salman Farisi teh cak Salman urang negara Faris. Faris teh versi Persia Iran. Cak Salman al-Farisi teh urang Iran nu mantap paingan gagah deuleu dina Bukhari, deuleu dina Muslim. Nya nama boga tetangger Salman Al-Farisi, urang Iran. Allah nu teu nyaho urang mun maca Bukhari, mun maca Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, aya Salman Al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Honda, nyana nu boga wawasan nyeun Paris. Ya Rasulullah, kula boga ide nyeun Paris, gali didinya supaya teh musyrikin datang ka dieu, kafirin datang ka dieu, lagi jebul ka Paris. Ayo kula nu ngalaksanakeun. Siap Kangjeng Nabi ge milu kana aturan Salman Al-Farisi. Nyeun Paris didinya tetap wawasan orang Iran. Saat eta bisa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap kuari lain lalaga ada. Iran dipake ka tenggang jeung pake kasieun ku Amerika. Sieun kuari ka Iran. Sieun lain lalagaan. Orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas jadi embargo ke Amerika. Bisa. Tapi Iran mah justru lantangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah, eta iman luar biasa. Sieun karena pae. Rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Potong ayat tina ayat nu kamari diturunkeunana ieu ku Gusti Allah di Gunung Arfah. Tahun ke-10 dina waktu haji wada. Haji terakhir Kangjeng Nabi munggah haji ka Baitullah nu kuari jadi anggeran haji eta dikeun pelaksanaan haji ialah disebut haji wada, haji terakhir nu teu sababaraha bulan deui, bahkan hanya beberapa hari Kangjeng kepulangan dari haji ieu, kemudian muriang panas, kemudian dipundhut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ialah ayat terakhir nu ku urang dibaca. Wah nunggu sekolah mah ieu ge bareng ngadengkeun ieu haji datang ka imah terakhir waduh. Tak dokolot teh atuh nu kolot teh nu ngora ge asup ngan pantesan nu kolot teh. Ya kurang tapi. Geus kolot lah asal muriang da asana muriang ieu nu kabawa ka kuburan. Beda we geus kolot. Lain deui karasa. Iya ayat terpotong. Kamari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi fi. Al-ayat. Sapotong ayat ieu mantap urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh.
Tahun baik. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Tahun baik sangajan jadi imam. Jadi imam ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ta. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' wadhkurullah. Allahu akbar sapotong ayat tuh. Nyahoting bunga di sana nyahoting talar nangan sakitu. Itulah baca bismillah. Mun maca bismillah mah dengekeun mun maca bismillah mah kecuali dek dianggeuskeun. Datang ka sama pantai kita ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka kenalan wal maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati terus sama lamun datang ka anggeus bismillah aturan-aturan apa gitu. Oh malamun timimiti mah bismillah ya bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah dekereun rumah Allah. Sanajan tabihin gitu nah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Allahu akbar. Makmum mau dia terus naon? Ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Itu masalah. Terus masalah. Jadi ulah sieun. Surah kedua, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Allahu akbar. Potong. Kecuali terus datang ke anggeus dicontoh cara-cara maca bismillah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Terus datang ke anggeus bismillah tetap. Ulah bismillah mun teu datang ka anggeus, lamun datang ka anggeus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus datang ka anggeus. Tak kitu. Aya di Arab bak teu baca bismillah baik deuk sapotong deuk anggeus nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca shalawat babadaga anu nanya ieu di cilongok maca bismillah maca shalawat tangkorak sia. Ngaji atuh. Amun nya ngajina anyar ka dieu, ngaji teh teu maca bismillah Wahabi meureun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh gitu. Geus imaman ge sarua bae. Mun datang ka anggeus mangga bismillah, mun teu datang ka anggeus ulah. Koma tarawih mah. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Terek apa itu? Rakaat kedua. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu samad. Allahu akbar. Ulah macam bismillah sama. Ulah dekat Allahu samad. Aduh, 20 ayat 26 rakaat. Eta ngangsa ukur 3 surat. Tuh, baik. Tentulah iya sama begitu aja. Dengan teadab doa.
Sama-sama. Tanya, Mam, kok buru-buru amat ke mana? Bisnis. Karena enggak tipe-tinggi diterulai bisnis. Oh, berat. Ngelakuin bisnis, sholat dan dipotong letter. Gitu. Iya, beres dari teken hewan-hewan anu diharamkan sakumaha kamari. Turunlah ayat al-yawma yajzal ladzina kafaru. Saat eta kafir musyrikin pergerakan Islam anu luar biasa dipimpin langsung ku Kangjeng Nabi urang, di backing ku sahabat anu luar biasa cemerlangna, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anu berikut sahabat-sahabat anu lain sangat tangguh menghadapi kafir-kafir. Dan siap, ekonominya jalan, budayana benar-benar sangat Islami. Kafir kelabakan pergerakan muslimin dan mukminin seperti itu. Perasaan hampa kafir teh berdaya di hareupeun mukminin saat eta. Lantaran sholat terpimpin anu luar biasa. Perekonomian rame di pasar secara perekonomian Islam. Jelema-jelema nu fakir miskin terangkat ku sedekah zakat dan jelema-jelema kaya. Entar sedekah sunahna. Pertalian jeung hubungan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama karib jeung muslimin mukminin luar biasa. Efek kafirin musyrikin teh untuk mengalahkan mukminin efek. Mantaknya ada ye lamun gerakan mukminin hebat teh hayang hancurkeun kumaha carana. Tah ieu teh teu kajauhan kehesian marihanana Mekah geus bongkar dengan ayat idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, di mana geus datang pitulung Allah. Wal fath, jeung kemenangan-kemenangan. Mekah bongkar. Wa ra'aitan nasa, anjin bakal deuleu manusia yadkhuluna fi dinillah, arasub ke agama Allah afwaja, rombongan-rombong. Terkatakan jelema nu arasub Islam setelah bongkar na Mekah. Kucar kacir kafir teh geus puguh badina sangat solid. Mekah deui kuari luar biasa. Yaman anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung lazahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatan urang Iran mah Paris lamun dina muslimah Persia. Iran dijelaskan, tak eta teh dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Andai kata agama aya di luhur gunung, niscaya la zahaba rajulun wakila la zahaba wa qala Kangjeng Nabi abnaul Faris, anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama kuat-kuatna. Kedariung Kangjeng Nabi andai kata agama min wara'in nahri, aya tukangan bangawat anu gede, bahkan aya dina luhureun gunung. Cicing we Kangjeng Nabi, cicing cak sahabat kunaon cicing ya Rasulullah. Aya jelmana di dieu saha dicekal ku Kangjeng Nabi, haza Salman al-Farisi. Salman Farisi teh cak Salman urang negara Faris. Faris teh Persia Iran. Cak Salman al-Farisi teh urang Iran. Nu mantap paingan gagah. Dele dina Bukhari, dele dina Muslim. Nya nama boga tetangger Salman al-Farisi, urang Iran. Allah nu teu nyaho urang mun maca Bukhari, mun maca Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, aya Salman al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Honda, nyana nu boga wawasan ieun Paris. Ya Rasulullah, kula boga ide ieun Paris, gali didinya supaya teh musyrikin datang ka dieu, kafirin datang ka dieu, lagi jebur ka Paris. Ayo kula nu ngalaksanakeun. Siap Kangjeng Nabi ge milu kana aturan Salman al-Farisi.
Yang paling dirinya tetap wawasan orang Iran saat eta bisa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap kuari lain lalaga ada. Iran dipakai katenggang jeung pakai kasieun ku Amerika. Sieun kuari ka Iran. Sieun lain lalagaan. Orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas jadi embargo ke Amerika. Melisa. Tapi Iran mah justru lantangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah. Eta iman luar biasa. Pesieun karena pae. Rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Ndak kumaha coba Irak jeung Iran teh paling ditakuti. Amerika, Inggris, Prancis ngomongnya nah, kami perang dengan mana saja siap. Tak tentara asal jangan dibawa ke Irak aja. Karena memang sadis luar biasa di Irak. Dan dibunuh teh diomeh heula. Diomeh heula di Irak emang kumaha gitu. Urang mah teh nyaho tapi ulin teh dikupas citra. Teh nyaho naon. Sebenarnya nyana geus kendal seperti eta. Kami perang mana saja siap. Dengan negara mana siap kami. Yang satu saja jangan dibawa ke Irak. Ulahnya na memeh datang geus ngageter ti heula. Ada kumaha perang tuh. Ieu sieun ka Irak jeung Iran mah lain lalagaan. Duan karena eta mah sing hade. Lain lalagaan. Moal mundur saeutik-eutik acan ngalawan sahabat. Disebutkan adi kuasa adi daya di mata orang Iran jeung Irak. Jahil lupa kitu teh. Urang kuari ngadenge Irak di Amerika. Ben, hati-hati jangan sampai debago nanti kita nggak makan. Ya udah kita mau bertekuk lutut saja di sana. Dengan Amerika jangan sampai dulu. Memang itu yang apa? Orang mengasawa sih enggak biasa. Tidak sekali nyali melawan kafir-kafir. Tapi Iran, Masya Allah. Saat konferensi senjata di Amerika, Najd, selamat. Yang Anda takutkan ialah Osama bin Laden justru sekarang dan saat ini ada di Amerika. Amerika, namanya yuk. Bingung Amerika kita. Kuari kerjaan. Nah, di Irak kuari tentara Amerika kerdi ome bahkan katanya tambah lagi. Negara kami tidak akan ada konferensi-konferensian dan tidak akan dibentuk sebelum Amerika hengkang dari sini atau mati semua. Cak orang Irak. Jangan ditanyakan Saddam di mana. Satu saat akan muncul kembali Saddam. Aduh, Amerika bingung. Eta batu mah waranian tau ngomong gitu nyawa pae ngomong itu aja pokoknya ngomong bagiannya nama. Eta tangan karena awas hati-hati. Saddam satu saat akan muncul kembali. Tuh Osama bin Laden justru sekarang ada di Amerika. Tambah lagi ke sana ke Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Justru Osama ada di Amerika. Kirinya dan tangganya bom bakal ngedigur. Ya dibuat kuali di rakitan-rakitan bom mesti tunduk di sektor-sektor terpenting di Amerika dibejaan nih ke pemerintahan sudut ada bom kira-kira akan sekian kekuatannya diperiksa bener ayah siapa ini saya Osama bin Laden siapa mereka kuat coba ya Allah ya Rabbi saat orang Indonesia orang Thailand orang Malaysia yakni Asia Tenggara kadia ngegeter-geter menghadapi Amerika justru di Persia, justru di Timur Tengah mah nangtangan. Masya Allah, ajib. Iyalah wawanin manusia, ku Allah memang diciptakan oleh orang Irak dan orang Iran mah seperti itu. Moal mundur seetik-etik acan. Apapun julukannya adik kuasa, sahabat pokoknya mah moal mundur seetik-etik acan. Ditantang. Dan Iran kami semoga senjata nuklir nu bakal padahal nyawa boganya henteu. Ngan ngomong gitu bae, lamun geus dikenup dipencet sampailah ke Amerika. Teliti ku Amerika aja. Ceknya. Pokoknya ngomong bae mah. Tangan sekira-kira kan. Tapi kan khawatir ya buah dan karena senjata nu sakitu lobana nu di Irak teu dipergunakeun saeutik-eutik acan sampai saat ieu teu pernah dipergunakeun di mana disimpenna teh yahoeun
Orang Amerika kurang kumaha deteksinya. Walah, intercetan luar biasa. Iya mah boro-boro dipergunakan di tendena ge kuari teu nyaho di mana eta. Pamene perang mah di sorting, safety center. Inilah senjata teh. Nu dipake senjata peletokan kabeh. Bingung Amerika eta senjata jang naon yang di mana? Teu nyaho datang ka kuari. Masyaallah. Mandaknya anak dia, atau ngomong deh Pak Nak, Irak ini belum seberapa, perang ini belum seberapa, sebab senjata kami belum dipergunakan. Emang bener, itu taktiknya kok sekarang itu bingung emang. Dakar Abu Nawas jadi rumah 1001 malam Irak datang dakwah. Eta dikira dipergunakan aja naon. Ditanya deh, berkali di minggu-minggu itu dasar berita Irak. Begitu dipertanyakan, itu penyimpanan senjata di mana? Itu ada di bawah naungan Saddam Hussein, disitulah ada senjata, di situ ada Saddam Hussein. Kalau gitu Saddam Hussein belum mati, wallahu alam, yang jelas dia sedang memperbaiki senjata-senjata. Jebat, jadi kiai urusan. Allah, ini berita minggu ini, Irak, jeung Iran pohara di mata Amerika, geter-geter Amerika. Masya Allah. Des, orang ulah mikiran gitu, nu penting menyenan Alfamart, Indomaret, orang mah geus pokona mah lah kabelit ke hutang, pokona mah jebur ka neraka jahanam ge. Ih, kumaha? Ieu Salman Al-Farisi, Iran. Masya Allah. Nah, Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi na dipake kasegan. Sahabat-sahabat seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat saat eta ia dipakai kasihan ku kafirin jeung musyrikin lantaran kebersatuanan kesolidanan. Perang kapan saja di mana saja terperang mundur dari ketika menang jaya agama kalah surga. Eta urang hayang boga kos itu eta jasa. Eta jasa ta urang hayang boga kos itu barobar perang ngaji be ngaji ngalawan ngabesan eta jasa. Aduh, Gusti Allah, Masya Allah. Nah, lantaran boga perasaan eta, turun ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam ngabejakeun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Dina poe ieu khususna wahai Muhammad umumna seluruh mukminin mukminat ya isal ladina kafaru putus asa jelema-jelema nu kalalafir kafirin jeung musyrikin teh putus asa min dinikum pitana balikeun agama maraneh kabeh nu tadina kafir kuari Islam hayang supaya kafir deui hayang supaya malalur tadei berusaha keras tenaga Abu Jahal berikut rekan-rekanna ingin mengembalikan manusia-manusia nu masuk Islam supaya asup agama jahiliyah deui supaya asup agama Yahudi deui supaya asup agama Nasrani deui nyana putus asa lantaran kebersamaan kasolidan mukminin mukminat luar biasa sehingga putus asa kafirin yang musyrikin teh Yahudi kucar kacir di Madinah tetap lompat nu ka Mesir lompat nu ka Eropa lompat nu ka Amerika ieu Yahudi Madinah nu baheula putus asa di Mekah putus asa jelema kafirin kabeh harapan untuk mengembalikan mukminin supaya jadi kafirin deui dijelaskan di Al-Qur'an al-yauma ya'isal ladzina kafaru min putus asa cara untuk mengembalikan karena kegedean mukminin, kebesaran mukminin. Masya Allah. Padahal harapannya neneknya pada tahun tidali. Lama ra'au bin kuati begitu melihat kekuatan anak, keinginan ingin mengembalikan mukminin supaya kafirin deui sudah lenyap di hatinya. Dengan cara apapun, lantaran dengan perekonomian tertandingi oleh kafir, oleh musyrik, oleh mukminin. Perekonomian anak luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lain sebagainya. Di samping muterkeun perekonomian anu hebat, loyalitas anu tinggi terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Di orang bari lamun loyalitas orang kaya tinggi, Masya Allah. Untuk
mengangkat derajat kasihenan gitu ngaranna fakir jeung miskin, mengentaskan kemiskinan teu kudu hesek sebenarnya. Cuman iyalah urang teh hayang hate kadinya hesek teu terpimpin sebab di negarana. Urang geus nyieun kahadean teh di luhur ge korupsi malulu triliunan. Di luhur teh korupsi malulu miliaran. Mun eta pake miskin meureun pohara jasa. Tapi geninganan dari berbagai sektor. Eta duit bisa kumaha di zaman Soeharto urang ngadenge dibawa ku Lim Simeon, dibawa ku Sopan Wana Dijeng sajabana datang ka kuari can anggeus ieu koruptor korupsi nu aya di urang makin menjadi-jadi dekiraha timbul urang atuh aing beuh masyaallah ieu di negara kumaha nu sugihna ajeuna neuleuh pemandangan itu jadi kehalangan aya ge ala kadar deuk puasa deuk lebaran lumayan tadi sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin padahal dipersentasekeun di urang dina 250 juta masyarakat urang kemudian tahapan menengah teratas sabaraha persen menengah sabaraha kemudian kahandapna sabaraha mulai saeutik jelema lain seetik jelma nu pohara luar biasa mun zakat tadi diatur sakumaha aturan Islam asana kabeleteran komo lamun pemerintah sangat peduli dana sosial dan lain sebagainya rapi maka kekuatan Islam teh di sudut ekonomi di sudut politik luar biasa. Urangnya sebenarnya yang berubah bangsa Indonesia ketika Golkar, PDI jeung P3 dianggap P3 ieu bakal ngangkat derajat Islam waktu jelema wani dipaehan kan demi P3. Orek di luar nama atuh sawaun teh orek. Wite teh kurang ieu mah ya pada bae deh. Mengkonon juga. Orang mau kayak ngomong pohara. Pada baik je, eta nu teu kuat jena doang, Bang. Kalau mana je. Pada baik je. Masyaallah, eta pohara mau eta. Ya, disebut jawab poe kembung tapi aya poe kan teh. Ya kering, masyaallah. Nah, ieu kesolidan. Urang hayang berbangsa Indonesia. Dah, datang PKB. Dipimpin oleh Gus Dur. Dianggap akan membawa bangsa jeung negara. Ieu baca kiai ieu solid pondok pesantren dengan cara Gus Dur sendiri. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Sakarak dek rubah-rubah setik. Bari loba nu bingung isi kiamat Gus Dur. Bingung, lain ngomong, lain tindakan, lain ngomong. Isuk ngomong kieu, sore ngomong kitu, pelentat-pelentur. Dianggapnya tidak bermeneh. Birokrasi mandul. Ahli birokrasi. Tapi itu jelas perubahan anak ayah. Cek Gus Dur teh jangan ikutin omongan saya dan jangan ikutin gaya saya. Yang penting perubahan. Santri mah geus paham, kiai mah geus paham. Komo ngaji bilagah mah. Ya eta mah omongan konstitu ieu bisa penonton-penonton penting perubahan. Dah perubahan guru perangkat luar biasa, gaji dan lain sebagainya. Terus mulai lantaran loba-loba kategorikan dar dianggap bakal ngangkat bangsa Indonesia terutama Islam ternyata kandas di jalan ganti ku Megawati mandul deui ganti deui ku SBW betong nama wallahu alam ja urang mah teu ngarasakeun ku kumaha meureun nu ngarasakeun teh di birokrasi bae meureun gaji teh naik kieu teh kitu teh kieu rakyat biasa mah nu dagang toge ja toge bae dagang oncom-oncom bae nu jelas teu pati karasa ku rakyat biasa mah hanya kalangan biasa-biasa teu kiraha dok datang deui partai naon deui atuh nu kurang geus didukung ieu kuarieu partai naon deui yang mengangkat derajat bangsa dan negara, terutama agama. Ternyata sampai saat ini orang can boga pilihan. Manya orang kudu ka Golkar deui mah. Ya kiai ge tinggal berus bagala teh ka Golkar teh. Wari ge runtugna aya nu ngaji di dieu. Insyaallah P3 jaya pada bae je.
Tadai atuh geus kitu, anu anyar kuari segala PKS, segala cangkat deuleu. Jadi orang teh kuari keur meraba-raba, orang teh bagian daripada bangsa Indonesia anu menginginkan perubahan, ngadanya luar negeri mah kok istimewa amat. Ai di urang kok kieu-kieu bae, otomatis orang terbawa ku eta, ku suasana eta. Pilihan aing mana ieu? Datang ka kuari kana ya. Ketungguan, kayak aya partai alis Iqbalia. Ngan jurusan marhaba. Benar ieu. Aduh, mau naik jadi presiden guys. Apa televisi marhaba? RCTI keur marhaba. RCTI keur baca sholawat. Wah, itu kabeh gitu. Jelema kabeh bingung, terame TV budak. Marhaba malulu. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh lamun kiai jadi presiden bingung, ya kula bae lamun jadi presiden satu sisi hayang, satu sisi bingung. Mah bingung nah, kapan lalaki jeung awewe teh kapan eta teh aurat. Berarti wajib jilbab, otomatis kan wajib. Tidak terkecuali Kristen, Katolik, pokoknya kabeh, pokoknya wajib jilbab. Ini negara Indonesia mayoritas Islam, wajib jilbab, titik. Itu ada ya sudah. Usul-usul jada kali itu usul. Nah, di samping eta haram ayana. Lukisan kan haram. Haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun ka jelema nu ngalukis. Sebab lukisan hewan maksudna taswirul hayawan haram. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat hewan-hewan eta urangna dikanarakakeun nu ngagambarna. Hewan eta dibere nafas ku Gusti Allah. Nu ku urang digambar teh hayam, kuda. Naon be? Eta teh dibere nafas, kangge dibere nafas, diaturkeun kana neraka titah nyiksa nu ngagambarna. Masya Allah, deku mah. Masya Allah. Nah, mun kula jadi presiden, tidak boleh ada yang menggambar hewan-hewan. Artinya nu sekolah jurusan lukis, wah murun demo kaitana ka aing. Demo tuh, ngebaris kilometer ribuan, pelukis. Tenang, saya akan menghadapi. Nah, Anda apa? Ini bagaimana kami sekolah dari SD terus sampai sekarang ini karir kami. Di sinilah kami makan. Oh ya tenang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara apaan kuain? Eta innallaha adkhala jahannama al-musawwirina. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka jahanam pada orang-orang yang menggambar. Terdengar oleh kamu? Oh, itu ucapan siapa? Ucapan Kanjeng Nabi ya. Oh iya dah, udah selamat. Agak jelas lah presiden kan itu jelas sebenarnya mah. Semakin bola Nabi. Aduh, lo balarangan namanya jadi presiden mah. Malam Jumat instruksi baca sholawat. Gerak. Gitu rame ujian anda. Nu bingung di Medan. Medan apa Kristen malu banyak baca sholawat. Bentar yang di negara orang tapi sebenarnya sebab mayoritas Islam hargai atau mayoritas saibul wilayah. Masya Allah, siangan ku kekuatan Islam, rempanan ku kesolidan gerakan Islam. Bentak ulah sian-sian, muluan, bodekan minimal Kristen nelekan wadai muludannya. Idalekeun ku nyana waduh berkat na sok pada gunung orang eta. Orang eta Islam peduli kene daripada pas Muhammadiyah teu kada muludan teu kada rajaban gerakan mana tuh. Urang mah atuh demo teu ka ditu kan. Berorganisasi teu atuh muludan marhaba. Dasarna cenah kieu mah yang berkat ya kitu ongkoh deui. Jelas lah eta gerakan. Nah, mantap. Al-yawma dinapa ya isal ladina kafaru putus asa. Gerakan-gerakan Kanjeng Nabi beserta para sahabat sehingga nyana kahayangna ingin mengembalikan supaya murtad kembali, supaya musyrik kembali kandas. Numantan Allah
fala takhshawhum ulah rek cararieun maneh ka kafirin wasaun sieun mah ka kaula bae cek kaula sieun ka kafirin teu nanaonan kafirin lamun dilawan ku maneh sebab pada dasarna kafirin mah embung pae nya mah hirup dengan sakadar di dunia jannatul kafirin dunia eta merupakan surga nu mantapnya nama embung pae ai urang mah umat muslimina resepkeun jasa pae eta asal aya di jalan Allah Subhanahu wa taala perang pae surga menang luhur agama ya perhitungan dengan saukur dua menang luhur agama al-islamu ya'lu wa la yu'la aya dina jalan Allah surga teh ka mana deui jalur tujuan urang ngantorna doang tah eta kapilina ulah sieun mata dadur teh sieun di Irak dengan berbagai cara teh sieun komo di Irak nu unikna kuari di negara-negara kafir loba anu bunuh diri model setelah diteliti di Amerika, di Inggris, di Prancis loba anu bunuh diri bom cabur setelah diteliti asli penduduk Inggris setelah diteliti asli penduduk Belanda setelah diteliti asli penduduk Prancis begitu diteliti nah orenganan di arah Islam. Jadi berarti di Inggris geus loba jasa nu asup Islam, di Belanda geus loba jasa nu asup Islam. Nah ieu teh akibat gerakan-gerakan Islam nu kadang solid, batur tertarik. Di Amerika mah nu asup Islam teh macam-macam. Aya nu tertarik, baca buku, filsafat. Aya anu ningali ketenangan orang-orang muslim, kadeleuna tenang bae, nyana kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Saudi Arabia, ke negara-negara Islam, kadeleuna renang. Nah ieu bangsa ketika onde masuk Islam. Aya anu memang neuleuh Islam teh pergerakanna pantang mundur, diserang kumaha bae ge. Berarti boga keyakinan asup Islam. Aya anu geus capek nuturkeun mode. Nuturkeun mode teh geus capek, mode kieu tuturkeun, kieu mobil kieu mewah geus capek baca kana ieu naon deui nu paling kudu dilaksanakeun jang geus capek ieu kemodernan. Tah capek asup Islam. Di Amerika geus model-model mode gaun geus kieu kitu geus capek sakana ieu nuturkeun kaos berbagai macam baju segala rupa geus capek geus sakana teh geus mode kuari mah ka mana kalau Satarajang. Itu di Amerika mah begitu ditanya ke rekan-rekan ini kenapa telanjang muncul bahasa orang mah kunaon ieu Satarajang sudah mode saya sekarang telanjang saja sebab sudah berbagai mode dilaksanakan tinggal Satarajang bukan pantolong ya tadi. Saya tahu orang Amerika apa gitu, nah ada kelompok masuk Islam karena jenuh waris. Allah maha kawasa dek ngasupkan Islam dengan mudah. Di Amerika loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, di Belanda loba nu asup Islam, kunaon atuh di Tangerang loba nu asup Kristen. Nauzubillah. Ya baca kawasa Allah mah Gusti Allah sedih luar biasa. Kemari laporan indung bapana orang kota Tangerang anak kula gara-gara di sekolah di Jawa balik kuari jadi Kristen kiai nauzubillah min zalik wa min dzalik belah di Tangerang berarti kota kene tungtung tadi bebeja deui indung bapana anak kula bobogohan jeung seorang wanita Kristen cek pendenena kami siap ditikah tanpa pakai uang sepeser pun asal kamu masuk Kristen. Daek tadinya. Nauzubillah min zalik. Di perumahan Pondok Indah ada seseorang wanita gelis luar biasa. Bapaknya pilot. Kemudian dipakai kahayang ku Kristen. Dibelilah lantaran nyana cinta dengan kemewahan. Maka acaknya ini mah akan saya beli nikahnya nanti di gereja. Yang penting masuk Islam akan saya beri. Saya bangun. Ibu, bapak, dan berikut anaknya. Pokoknya mah bisa baca asup Kristen. Masya Allah. Tengok di luar negeri loba nu asup Islam, justru di dalam negeri loba nu asup Kristen. Nauzubillah min dzalik. Tapi loba di nu asup Islam. Itulah hidayah mah menang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nu mantak eta mah urusan Allah, mantak ieu sing hade hidayah nu geus nempel nyorot ka kalbu urang ka hate urang pertahankeun jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman urang dengan loba membaca la ilaha illallah.
Allah fala takhshawhum ularab tararian maneka kafirin wasaun sieun maka kaula cak Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dina poe kaula geus nyampurnakeun pikeun aranjeun kabeh ka agama marane kabehana hukum-hukum na kaparduan-kaparduanan setelah ieu mah moal aya deui nu diturunkeun hukum sebab selesai berarti mantak sidina Abu Bakar madinya ceuri kadu luar biasa bahkan sidina Umar ge ceuri sidinya kabeh kararage kunaon make ceuri sahabat tu sejen mah biasa-biasa tapi sidina Abu Bakar mah ceuri ditanya teu kuat sidina Umar sami kan di bawah sidina Abu Bakar begitu ditaros kunaon Abu Bakar make ceuri ieu teh berarti geus selesai tugas Kangjeng lamun geus selesai berarti moal lila deui dipundhut ku Gusti eta urang mah yauma akmaltu lakum teh pasti geus selesai ana geus selesai atuh moal diengkekeun deui pasti dicanda ku Gusti urang jeung saha Sayyidina Abu Bakar ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditabalut berarti luar biasa ye batinna Abu Bakar Siddiq jeung Siddiq Umar tajem anu luar biasa iyalah turun ayat ieu cerik lain cerik nanaon berarti Kangjeng terek bisa bener bae bukti wa atmamtu alaikum nikmati jeung kaula geus nyampurnakeun ka aranjeun kabeh nikmat kaula dengan penyempurnaan agama selesai sehingga kafirin jimbur bahkan kekakaulna dibuku lima kata geus dibere nikmat ku kaula sempurna dengan asup ka Mekah dengan aman nu tadi nama aya perjanjian Hudaybiyah tapi kuari mah aman dina haji wadah mah waraditu lakumul Islam madinah geus kaula ngaridoan nya milipikeun anjeun kabeh kana agama Islam ialah pilihan Allah urang ulah ragu-ragu deui sok aya jelema kuari anak urang anu ragu-ragu ngajakeun ka urang kiai eta si jakristen ngomong-ngomongna jasa akhirat segala kitab Samawi, segala Nabi Isa, urang ge sarua, itu sebenarnya bener apa ente ragu-ragu murtad da jelema teh. Dia ada percaya anak urang begitu berarti teu yakin kana kebenaran agama Islam, mantak teu ngaji mah pas kitu aya bae keraguan, ulah ragu-ragu deui selain daripada agama Islam, salah. Nu bener mah agama Islam. Inna dina indallahil Islam nah ialah warabitu lakumul Islam dina yang Allah ulang milih agama nu pakai kaido jeung dipilih kaula adalah agama Islam titik ulah pakai jeung ragu-ragu segala ialah loba perkembangan di luar nu datang ka kaula ge lain hiji lain dua teu jauh ditanya kali ge urang Gembor urang kitu Cikupa termasuk urang Pasar Kemis anu sering mengamati televisi meureunana sering ngobrol jeung Kristen eta nanya kitu jalan ceknya teh kok bener bae ceknya teh eta teh sebenarnya bener apa henteu sih kiai tadi ieu jeung agama urang sebenarnya beneran mana ragu eta murtad kok kitu Masya Allah ieu anak hiji urang kahareup kumaha nu mantap awas ajak ngaji ajikeun ka ustad-ustad supaya nyahoeun ngaji tauhid nu bener supaya di jero hatena pinuh ku keyakinan adapun urusan maksiat mah artinya urusannya yang penting akidah mah yakin agama ku bener adalah agama Islam tak kenakeun kos kitu tak ulah aya mimpar-mimpar bener agama di luar Islam ulah warabitu lakumul Islam di famanil turfi makhmasatin nu kamari geus dicaritakeun hewan-hewan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Kemudian kuari mah aya dina kadaruratan lempang ka Bandung, lempang ka Surabaya, lempang ka Lampung atawa cicing we di imah deuk di mana bae heulanan atawa di luhur gunung teu jahareun sama sakali. Sedangkan lamun teu dahar ieu teu kuat aya ge bangke sedangkan nu kamari bangke teh hurrimat alaikumul maitatu haram bangke teh kapan deui dahareun iwati bangke doang sakumaha tah iyalah
Pamanitur fi makhmasatin jelema anu butuh dina waktu lapar. Butuheun la usayin mimahur imalai. Aya ge ngan bangke doang atawa bangke mah kan aya ge binatang babi doang atawa binatang teh lain babi anjing doang atawa aya orai doang atawa aya hewan-hewan pigebrus geus jadi bangke dan lain sebagainya nu kamari dicaritakeun aya ge eta salian eta sedangkan kurang butuh famanittur fi makhmasatin ghairu mutajanib nyanana henteu nyaleweng henteu condong kana dosa kana maksiat berarti motifna lain maksiat na ieu fa innallaha ghafurur rahim ngadahar bangke nah halal mubah itu mubah ngadahar babina mubah ngadahar daging anjingna mubah jadi ku Allah teh dihampura lantaran Allah mah Ghafurur Rahim tina ayat ieu dicokot ulama ternyata ieu ayat teh dikasuskeun kana kelompok rusak lantaran ditinggali tina ucapan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi ini uhibbu antu tarukhsati kama uhibbu antu ta'azimati kaulah resepisan rusuk kaulah dilaksanakeun sakumaha resepna kaulah ka umat kula ngalaksanakeun azimah kula numantat dibagi ku ulama teh hukum teh aya hukum azimah aya hukum rukhsah hukum azimah teh masuri'a minal akamil amati ibtidaan sesuatu pagawean hukum-hukum anu umum anu disarakeunana teh adalah ibtidaan bahasa ma min syagil umum kemudian bahasana kadituna aya bahasa suri'a dimabdikeun kana mabdi bajul panjang urang ngaji usul fikih mah aya minal akamil kuliati hukum secara kuliah aya ibtidaan geus urang panjang mun dibongkar hiji-hiji mata mah kudu mawa tamak deui ka pondok kudu mawa beak deui ka pondok ngobong ngaranna mondok ngaranna ninggalkeun anak pamajikan jeung incu mondok sakanya mondok tak kitu hese tah ngaji tah jadi kumaha hukum anu bangsa kuli seperti salat eta mah setiap hulu wajibna ibtidaan kecuali muradu bil ibtida panjang kayak kadituna geus pokona mah nu ngaran salat tidak terkecuali eta mah dipardukeun azimah ngaranna cek bahasa usul fikih mah ngaran puasa pakabehan tah mah azimah ngaranna ngaran zakat azimah bagi geus nyesot ngaran haji azimah ta eta nu kitu ngaranna hukum azimah teu bisa ditawar deui salila mampu wajib ngalaksanakeun azimah sama ngaranna aya deui di jero hukum teh aya rukhsah teh suatu hukum anu dilaksanakeun teh li uzrin safatin istitnain min kulil akam sarwa bae deui cuman kadituna mal iktisor bari dihususkeun hungkul manehanna nama dihususkeun alal hajati fihi kana butuh ngaranna nu kitu adalah rukhsah geus urang lamun ngaji jamul jalme atau usul fikih engke dibagi aya hukum azimah aya hukum rukhsah hukum azimah eta mah dipardukeunana dikukuhkeunana ibtidaan ari hukum rukhsah mah ieu adalah ma'al ikhtisar alal hajati fihi di tengah-tengah ayat kabutuh ngaranna rukhsah contoh urang keur carita rukhsah ieu mah Siapa sing diwajibkan sholat ku Gusti Allah teh 5 jelas aya zuhur aya asar aya maghrib aya isya aya subuh kuari deuk berangkat ka Bandung atawa ka Surabaya sedangkeun di perjalanan eta aya kamasakatan uzur syar'i ngaranna nu mancak li uzrin sakin uzur anu pohara luar biasa sebab Kangjeng Nabi as-safar qit'atun minal azab
Hari lelempangan eta adalah bagian daripada siksa. Yamna'u naumahu wa syarabahu wa uqlahu. Di perjalanan mah kadang-kadang orang terjaga sare, terjaga dahar, terjaga minum. Aya duitna, jang melina, aya barangna, duitna. Kadang-kadang gitu kan. Aya duitna, aya barangna, tanggung di perjalanan mah. Kadang-kadang aya barangna, duitna. Atau eta mah kok gitu mah. Kan karena perjalanan. Nah, berarti bagian daripada siksa. Allah tidak menghendaki untuk tersiksa umatnya, tapi tetap baik. Iya, azibah kudu dilaksanakan. Maka turun hukum teh tina azimah karena mubah rukhsah ngaranna. Hijikeun bae atuh cak Gusti Allah ku ari mah zuhur jeung asar di hiji waktu bisa asar ditarik ka zuhur, bisa zuhur ditarik ka waktu asar. Oge diperkecil salatna nu 4 rakaat teh jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, dihijikeun di waktu zuhur ngaranna jama takdim atawa nya kosernya jama takdim nya koser atawa di waktu asar kitu keneh magrib dihijikeun jeung isya. Geus samun isya na 4 rakaat jadi 2. Tapi maghrib nama bisa dibagi 2 ke hiji setengah deh. Bisa kotor rubahnya. Saya tahu gitu ngaranna rukhsah tuh. Jadi nyerahan orang pecah Allah diberek waing sia kamurahan. Maka cakang yang Nabi ini uhibbu kaula resep pisan antu tarukhsati dilaksanakeun rukhsah kaula. Maka diperbincangkeun dina jamul jawameh atau dina usul fikih Imam Syafi'i. Memulangkan lelempangan bagusan kene jama atau bagusan kene sholat biasa tamam di waktu zuhur sholat zuhur, di waktu asar sholat asar. Ejeun urang di jama bae waktu zuhur jama takdim atau jama takdim bagusan mana diperbincangkeun ku ulama. Cek sa ulama bagusan kene ngalaksanakeun rukhsah jama lantaran eta adalah pisahan ti Gusti Rasul. Bagusan kene tamam sebab lu mantak tamam, bagusan tamam, sholat di waktu zuhur, sholat zuhur, waktu asar, jadi itu gosongkeun sholat dina waktu sholat. Kan lamun sholat jamaah mah asar ditarik ka zuhur, di waktu asar kan eueuh sholat, tak kosong berarti. Tak tinggal urang bae heueuh nya, aing mah mending mun ulah sholat bae kitu. Ulah cara rago jasa masyaallah. Maka kesimpulanana tetep bae bagusan keneh di jama nu mutamad mah sekali-sekali urang dalam rangka perjalanan utama keneh di jama lantaran ieu teu salilahna urang make kana rukhsah nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta keur carita rukhsah nu ka kitu. Nah, kuari barang dahar di imah bae geus sami bae. Urang teh deui dahareun eueuh beas, eueuh duit, eueuh halau, eueuh sakumaha. Kata tangga jauh, usahakeun kata tangga sarua bae horenganan zaman lapar. Zaman lapar mah inget kata orang waliullah. Seorang waliullah teh begitu teh bae ku Gusti dibere lapar masyarakat di sekitar manehanana beusing jalung keur ieu mutuna pada mararawat. Begitu nyana mararawat kabeh masyarakat ku kalaparan-kalaparan nyana asup ka imah, barang asup ka imah di jero imah teh aya kacang 2 aga, 2 naon kadang-kadang 2 karung. Begitu 2 karungnya nah bingung di luar mah kalaparan ai di imah aing mah aya 2 karung bingung nyana kos kitu aing jadi jelema pelit amat batur bakal kalaparan di imah aing mah aya 2 karung panjang dongengna ka ditu na bebe jaga pemajikanana neng ulah di luar jelema kalaparan tuh para rae sedengkeun di urang mah aya 2 karung jaga pemajikanana ai dibikeunna ka urang bae eta boga pemajikan teu beres apa kitu tah. Atau lo mau dibikin ke batur, berarti ke orang beres, orang baik. Itu orang mah babarengan baik, tuh hirup kabehan baik kamu hayang pemajikan. Ulah, tuh cak wali, aing hayang cidekai pemajikan. Ulah, iya salah neangan pemajikan, apa neangan pemajikan, wanyar deh gitu, anu barahan. Sedangkan di bawah kali itu bahasa baiknya bener deh. Ngaku deh. Insyaallah itu jasa anu neangan ge cek urang teneng di batur baca para rae di urang aya urang sedekahkeun yuk urang teh hidup semati beuka eta nu diarep-arep kukulah ka eta urang ngeunaheun anu kitu mah tah gimana lain kitu di dieu kabeh mah teh cara urang bae ambong jalan alabatan galedek pun mah joge penting ulah salah neangan pamajikan ulah gajeun galak tapi barahan ngeunaheun
daripada rumah tapi pelit. Galak orang teh ke sabala rumah tapi barahan mantep jasa. Mantep cak abah ulama lamun boga pemajikan galak disugiheun ya. Aya santri datang tadi, saya boga pemajikan, ke bukan saudara tilu kumaha pemajikan saya. Oh, kiai mulai dan pengusul ka kiai kuna anu galak jasa. Terus sampai sugih eta. Eknya eta sampai sugih eta begitu ya. Sugih ya boga pemajikan galak ya. Bener pak, 3 tahun gak dia mau mobil, masih baru boga mobil gara-gara pembajikan galak. Emang benar anda, cicing baik parekan baik gunung apa baik. Itu pula jadi dagang, gara-gara pembajikan galak kan? Saya kira tuh, apa lagi? Apa mamang ya, orang yang pembajikan galak saya sampai sugi. Ada yang hiji pembajikan galak kemana? Galak ya itu. Barang datang 3 tahun bagi susah baik. Nah susahnya galak. Nanti termasuk nah iya so naon aya ge bangke atawa babi nah menang di dahar ala kadar jang nutupan Roma atawa urang berangkat kemana Surabaya dahareun zaman hese duit teh aya ge babi atawa aya ge orai deui pencit dahar ukuran bisa lempang jam sholat. Ini dalilnya famanitu makhmasatin ayat riwayat utamana. Ayat itu famanitu rawairobawi wala adin. Iya mah famanitu fi makhmasatin maka sahajal manubuhu dina waktu keur lapar butuh kana ngadahan nu diharamkeun ku Gusti Allah. Atuh munteng ngadahar bakal maut cik syariat maka ngadaharlah anjeuna gara mutajanikil ism nangan aya bahasa gara mutajanikil ism artina teu condong kana dosa mantak aya deui bahasa ditambahan ar-rukhsatu atawa awar-rukhs la tunasu bil ma'asi rukhsah teu bisa dicumantelkeun kana maksiat teu bisa. Jadi berarti lamun maksiat teh menang. Jahit, dia dekat Surabaya. Dek naon, dek begal. Tengah jalan geus eueun naon boro-boro begaleuh nya lagi beak kabeh geus tinggal ngap we aya ge orai. Pencit di dahar doraka lantaran niatna nya ngabegal. Atau di dia dekat Bandung, dekat siapa ke Bandung, dek nonton Persib. Final di Bandung Persib berangkat di Cianjur kalaparan kabehan di Cianjur sampai kalaparan nyana ge kalaparan biak kabeh eueuh dahareun aya ge bangke kotok misalnya atau aya ge kotok digebrus bangke teh ngaranna aya bae dahar orang gagal dahar ngadahar doraka tujuannya nana ge doraka teu meunang rusuh teu bisa cuman tel kana maksiat ar-rubat la tunatu bil ma'asi ya dia di Malaysia di Bandung dekat nonton Persib ai salat di jama di Cianjur polo rebudan teu meunang salat kudu salat biasa we teu meunang di jama teu meunang di koser lantaran motif daripada pemberangkatanana ieu adalah maksiat wa ruhas la tunatu bil ma'asi rusuh teu cuman tel kana permaksiatan teu bisa dibarangkan jeung maksiat sebab eta ge pengurangan daripada azimah lain berarti jadi halal cuman yang nyana jadi mubah doang nah teu ngaganggu kana hukum aslina tetapi untuk nyana ieu istisor ala qadril hajat fihi jadi ukuran butuhnya lah jadi mubah bangke nu tadina haram lantaran darurat jadi mubah bari henteu ngaganggu kana hukum asli kaharamanana babi nu tadina haram yang nyana lantaran darurat henteu naon mantak deus ngahalalkeun ngaharamkeun ngarokok ku hukum darurat teh heula rokok mah ngan makruh teh gitu teh hukum teh aya sabarangan sakudu aya 5 jeung kaditu teh panjang we ke caritana teh jadilah rokok teh makruh diharamkeun elak naon sia alas al-hukmu ya turuma ilati wujudan ada elak darurat teh ieu darurat syar'i apa darurat negeri apa darurat henteu kabagian nyanana
Nah, di dalam surat darurat mantap keserian kiai di lembur nuti loka kota barang ada yang mui ngaharamkeun ngarokok muringkak buluna. Mui aing jadi kieu ya. Ilaha masantrena teh budak. Mondokna di mana? Mun sakola-sakola di mana? Pokok bisa jadi haram. Sing hade. Hukum mah lain nu urang, lain nu mui, lain nu pemerintah, lain nu kiai, lain nu jawara. Hukum mah kitabullah. Kitab Allah sing hade. Lamun nyana geus berani ngaharamkeun ke ditanya di Rabbul Jalil ku Gusti Allah. Salah haramkeun naon elatna? Da kumaha? Sing hade hukum mah haram, makruh, mubah, sunat. Nah, ketika aya perubahan padahal ieu darurat. Di deuleu syaratna darurat, bila asbaban bagair aya sabaraha syarat darurat. Miskina atawa insan, selidik punya selidik. Horenganan seluruh boga pabrik rokok sok mere sumbangan ka NU Muhammadiyah jeung pemerintah mak leutik mere sumbanganana kuatana sakitu nyana nyeri hate geus diharamkeun supaya belok merena ka MUI atau ka pemerintah ulah sok mere ka NU tangkorak sia masalah kos kitu jadi digede-gedekeun ka kiai-kiai jadi hareudang nah, ieu masalahna eta kos kitu tah cak ayu kitu kos kitu. Nah iyalah pamanidur fi mafasati. Salah satu ayat ini adalah ayat yang gitu panyokotan lain rusuh gitu daun kira asli nah kemudian gitu naon ngaranna nyimpang tina aturan ilah mustanadna panyokotan aslina salah satu ayat famanipur fi mahmasatin ghairu mustajanibun fa innallaha ghafurur rahim. Kesimpulanana di mana ya jelema darurat dalam perjalanan misalna udahareun atawa di imah oge udahareun atawa di luhur gunung darurat anu luar biasa sehingga mun dikira-kirakeun bakal henteu ngadahar eta nu diharamkeun teh bakal maot syariat gameunangkeun ngadahar nu tadi diharamkeun asal watikna ulah maksiat bener-bener yang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala andai kata didahar fa innallaha ghafurur rahim dan jana Gusti Allah maha hampura ka jelema anu ngadahar anu diharamkeun tadi rahimun jeung maha asih Gusti Allah teh ibahatihi lahu dina ngameunangkeunana nu mantak elatna netet di dituna nu mantak aya hukum rukhsah tina azimah turun kana rukhsah ieu adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin